Naon nih, Bi? Sing sireumeun ieu teh, A. Oh, lila teuing diuk meureun. Heuh siga nama ieu teh, A. Cobaan ieu. Moal gula terus teuneun di dieu tah. Celok we di dieu, celok di dieu ge pararina sireumna ka dieu kana gula. Ya, guys. Eta A ari sing sireumeun jenis sireum naon dinya? Ini muncul lagi pertanyaan yang sangat goblok sekali seperti ini. Sireum angora, Bi. Jenis sireumna teh. Ya, guys. Teuing atuh, Bi. Ya, nepikeun ka ayeuna ge ilmu kedokteran can pernah aya nu ngajelaskeun. Jelema sing sireumeun eta teh sireumna teh jenis sireum naon teu nyarahoan para dokter. Komo urang teh guys nya. Aya wae aing. Bisa wae ieu. Hihit Firaun. Brad budak Aceh hese kacina diaturna sih ya Brad. Ai budak mah kumaha kolotna. Benar teh guys. Ya, pan aya paribasa juga kieu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bahkan bakal leuwih nyebelin anjir dibandingkan maneh kolotna. Wayahna ya guys ya. Tapi dah biasa bae Brad. Ih nama teu bari lulumpatan. Ieu teh aing ngobrol jeung si Saroceng. Paribasa eta mah Saroceng. Paribasa. Kira aku atuh anjir budak lompatan si teh ieu. Komo eta Brad. Lamun guru nanya nu awewe. Waaskeun temen Brad. Lamun kieu bari lulumpatan Brad. Nyasab anjir Saroceng ieu. Pan tadi paribasana ge ceng guru kencing berdiri. Budak nu lompatan mah. Budak. Hah anjir ieu anjir ngobrol ieu. Boe bah. Cangkeul sirah anjir ieu. Anjir. Hah bisa wae ieu anjir Bang Bong ya. Papa Tongkoneng, sampaikanlah rinduku kepada azan maghrib. Aku selalu menunggunya di sini. Karena abi geus teu kuat. Lapar, hayang buru-buru buka. Jeung kolak cangkaleng di sanguan. A, bibi mah asa yang jadi TKW itu. TKW ka mana? Kalau itu tuh ka Iran. Nying. Boe bah. Ya, Bi. Di Iran teh ayeuna teh keur konflik. Ayeuna teh keur perang rudal, Bi. Pasuliwar rudal loba di ditu ulah lah. Panyakiteun deung nya, guys. Nih justru eta, A. Justru eta kumaha? Di ditu mah loba rudal teh. Bibi mah resep favorit eta teh. Di ditu mah mahal kudu meuli, di ditu mah gratis. Rudal naon? Baso. Nying. Bi, lain baso rudal, Bi. Anu sing balelesa teh lain baso rudal, lain. Eta mah rudal embom. Lamun dihakan ku bibi etanya rudal anu di Iran di ditu. Meureun teu amurasut mah bibi. Ya guys nya. Montong, Bi. Aing najan boga bibi kieu ge aing pika pusingeun da anger nya ah anjir. Ya, ai kacentang ku bom mah anjir. Montong Bi lah. Aya-aya wae ieu anjir. Bom molotov. Mohon atuh abi di payunnya ayo mah sareng mah. Mohon mangga. Iya abdi. Karencangan heula ieu teh rencang Kang. Karunya ada demit. Ngomong naon maneh bieu teh? Ngomong naon di dinya. Ngabohong sia ka batu dorakal kitu hirup teh teh. Apaan tadi teh maneh teh dahar teh sing tuluy badeungeunana aya enog, aya asin, aya daging, aya oseng teh. Ulah sok ngabohong Brad, ngalih rezeki teh. Masuk tepuguh aki-aki ieu mah anjir. Nah tepuguh. Maksudna teu aya rencang teh anjir lain rencang dengan sangu si teh. Tuh kumaha terus? Heueuh eta nyebutkeun urang ka jelema anu bieu teu aya rencang. Pedah we urang jeung jelema nu bieu mah teu pati akrab atuh. Pan ai bahasa teh kudu dibedakeun meureun kanu jeung nu akrab, kanu jeung nu henteu. Nya bahasa lemas atuh rencang teh pan. Yeuh.
ulah sok ngahiji-hiji bahasa brad. Rencang-rencang seteh, batur-batur. Nah ini pajak-pajak teuing maneh mah aneh. Patengku kolot teh seteh. Anjir. Iya tanda teu arti bahasa Sunda teh. Rencang teh batur. Deungeuna rencang mah di mana geus teh? Deungeuna. Anjir aya mamatahan kaki. Oh nya. Dahar. Urang ke dahar. Mana euy baturna? Mah nyari kitu seteh. Batur mah ka batur. Deungeuna mah rencang mah deungeuna seteh. Sing bisa atuh bahasa teh ye kolot. Teh. Omongan. Ya nu geus salah kaprah teh nu kieu ya. Nah, salah kaprah sih. Ya atuh salah kaprah tuh. Bahasa Sunda teh kitu tah. Nu salah mah maneh ngabohong. Bajakeun dahar deungeuna. Masih laing ya anjing. Ieu aing Bandungan masih laing. Nganaon ge lamun poh mah teu mantak jadi dosanya. Nya atuh moal poho jeung teu dihaja eta teh jadi dosa. Kalau bibi ge apa daging bagong teh teh haramnya. Daging bagong haram. Heueuh, nya eta mah bener, eta mah haram. Tah pas bibi heula teh poho ieu bahan teu dituruban geura. Ya udah lieur ya. Ini pertanyaan pertama jeung kadua, jeung nu katilu asa teu nyambung ya. Lain kumaha teh? Da teu nanaon bi. Ayeuna bibi heulai, terus henteu ditutupan. Teu nanaon henteu wajib eta mah sunat. Eta mah teu nanaon meskipun teu ditutupan oge. Teu nanaon. Heeh, tapi kan kumaha eta pas heulai bibi aya anak bagong asup kana baham. Anjing kainya geuningan ieu pertanyaan. Lain nu jadi pertanyaan orang eta careham bibi eta anjir sagede kumaha. Ya guys nya. Boa-boa careham bibi aing mah lamun keur heulai sagede tolomong anjing. Piomongeunna ieu bibi aing. Terus kumaha hukumna eta lamun misalkeun keur heulai abus anak bagong gitu. Teuing atuh eta kudu nanyakeun ka Pak Ustad. Ya guys. Cing pangajawabkeun lah. Ya, sok tulis na kolom komentar di dinya. Lieur aya. Ngadenge pertanyaan bi aing mah. Ya wae anjir ya. Bisa wae ieu ya. Siki cengek dina waos. Anjir. Dan ka ngalungsar kieu bibi aing ieu puasa ripuh meureunannya. Lain orang masuk curiga ieu teh bibi teh ngalungsar salatri atawa ngalungsar kamarkaan ieu teh. Hah? Ih, pugu game ni ripuh asana puasa poe ieu ye. Nya kunaon atuh teh sahur? Teu buka teh sahur jadi meni leuseuh. Astagfirullahaladzim. Teu meunang kitu bi najan kuat puasa oge buka mah kudu buka. Bibi kunaon atuh? Geus teu boga beas di mah kumaha? Aya beas mah. Mani bibi teh kamari kan burit sare nya. Terus? Terus anu bibi teh dina pangimpianna teh ngimpi ngabuburit. Heeh. Ada dagu adan we hayo. Nah, teu adan-adan. Terus? Pas adan teh hudang subuh, Rek iraha daharna urang. Atuh teu buka teh sahurnya. Teu Guyuan. Tapi masih kena puasa ayeuna. puasa kan leuseuh. Ya pasti atuh. Astagfirullahaladzim. Ya, mata ge lamun waktuna ngabuburit lain kakalah sare. Jadi ngimpina ngabuburit. Ya nu pararuasa nya sok ngabuburit. Sok ngabuburit nya. Boga duit teu boga duit ngabuburit we. Ulah siga si bibi bisi jiga kieu bablas aja nepieun ka subuh. Nya. Atuh tungtung mah henteu buka, henteu sahur. Sok ngabuburit. Atuh cenah henteu boga duit nganyuk lah ka tukang kolak. Nya, bejakeun cek aing gitu nya. Sok. Ribu.